maneh sing betah di dulungan anyar. Mun kira-kira dunungan maneh ibaratkeun rudat atau apa ditobrok we cangkeng na tuman. Maneh diadukeun di tong kagok. Kepot tuh tandukan pikeun kecoplok tanduk batur ku maneh. Kade maneh mau diadu teh hati-hati lewung. Sok dalahar heula dahar terakhir mah di dieu. Lewung jampang dahar terakhir di padepokan pangupukan. Sok dalahar heula sing wareg. Omah tuh langerakeun bapaknya. Langererakeun. Moal jampang ulah ngerakeun bapa maneh mudah-mudahan maneh sing sararehat gitu sing sehat. Sing panjang umur sing sararehat. Si panjang umur nyaleungnya jampang. Sarehat sing rede milik